Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh. Wah, teka raosnya tos tepang deui sareng litbang. Aya nu tiasa nebak naon nu bade didugikeun ku litbang? Panasarannya. Dina danget ayeuna, litbang bade mintonkeun video kaulinan barudak nu tos langki dipaenkeun di zaman kiwari. Ku kituna, litbang bade ngajak akang sareng teteh nostalgia ka zaman baheula. Wah, pasti rame nya. Hayu langsung wae sasarengan simak videona. Kaulinan engklek sok disebut oge kaulinan tradisional Sunda Manda. Kaulinan ieu cara ngaulinkeunna nyaeta malebetkeun genteng atawa batu anu itis. Hiji murang kali ngan saukur nyepang hiji genteng atawa anu sok disebut gacuk. Kaulinan ieu kedah diulinkeun ku sababaraha urang sacara silih gentosan atawa sakali ewang. Egrang di Jawa Barat disebat oge jajangkungan anu hartina jangkung atawa luhur. Janten hartina teh ngajantenkeun jangkung. Kusabab kaulinan ieu diulinkeun nganggo dua awi nu silih disambung ku awi leutik sacara horizontal keur pincakan dangkal suku. Kaulinan ieu kedah mertahankeun kasaimbangan awak sabab diulinkeunna sabari leumpang. Saukur janten kaulinan barudak baheula oge egrang sok digunakeun kanggo alat transportasi ka masjid. Oray-orayan mangrupikeun kaulinan anu gampang sareng pikaresepeun ngan saukur meryogikeun rohangan nu luas pikeun para pemain sangkan laluasa. Dina kaulinan ieu aya 3 bagean nyaeta sirah, awak, sareng buntut. Pamain bakal ngajajar sabari sapertos oray bari panangan nyepengan tak-tak pamain nu dipayuneunna sabari nyanyikeun kawih oray-orayan. Saatos kawih liren, bagian sirah bakal newak bagian buntut. Bagian buntut anu parantos ngarencanakeun supados henteu ditangkep bakal nyingkahan bagian sirah. Jadi oray katinggalina ngaliuk-liuk tapi ulah sina pegat. Ngadu kaleci biasana kasohor ku barudak lalaki. Sacara umum ngaulinkeun kaleci ngan saukur ngarahkeun sareng nembak kaleci nu janten targetna. Ngadu kaleci biasana diulinkeun di luar rohangan. Kaulinan ieu oge bisa ningkatkeun konsentrasi ka barudak nu ngaulinkeunna. Kaulinan lompat tali biasana populer di kalangan budak awewe. Talina didamel tina karet gelang anu dihijikeun ngagunakeun simpul dugi ka manjangan. Pikeun nguatkeun talina, barudak biasana ngagunakeun langkung ti hiji karet gelang dina unggal simpulna. Kaulinan ieu kedah tiasa luncat dugi ka watesan talina nu dipasang. Timimpi dina tungkap, dada, sirah dugi ka langit-langit atau nu sok disebut ku merdeka. Kaulinan sapintrong hampir sami sareng skipping. Bedana kali sapintrong dijieunna tina karet gelang. Cara mainkeunna hampir sami sareng lompat tali. Bedana sapintrong diputer sareng hiji murang kali anu di tengah luncat nalika tali sapintrong ngadeukeutan sampeana. Kitu terus dugi ka hontal bilangan nu tangtu dugi ka anjeunna gagal. Nalika pamain gagal, saterusna bakal digantikeun ku pamain nu sanesna sacara giliran.
Kaulinan ucing sendal cekap ngagunakeun sendal pamain. Cara mainkeunna nyaeta ngadamel lingkaran teras sendal pamain disimpan di tengah lingkaran eta. Salah sahiji budak atau pamain ngajaga sendal sangkan teu dicandak ku pamain nu sejen. Salain ngajagaan sendal, pamain oge kudu nangkep pamain sejen ameh bisa ngagantikeun ngajagaan sendal. Paciwit-ciwit lutung mangrupikeun kaulinan anu sok diulinkeun ku 3 nepi 4 murang kali. Unggal nu ngaulinkeunna nyiwit tonggong panangan di luhur, bari ngawih, kawihna sapertos kieu. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur. Nah, kaulinan ieu ngan saukur pikeun reresepan hungkul. Kaulinan ieu cara ngaulinkeunna nyaeta barudak ngariung dina posisi ngalingker. Tuluy salah sahiji murang kali nupang ageungna nunda dampal panangan ka tengah bunderan. Teras barudak sanesna nunda curugna dina dampal budak anu langkung ageung tadi. Saatos eta barudak anu nunda curugna ngangkat sareng nurunkeun curugna di luhur dampal panangan bari ngawih kawih cing ciripit. Kawihna sapertos kieu. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare sesekitna col padalang mawa wayang cek nong. Endog-endogan mangrupikeun kaulinan tradisional anu kasohor di Jawa Barat. Ngaulinkeunna ku cara ngawih sareng panangan salaku media pikeun ngaulinkeunna. Cara ngaulinkeunna nyaeta panangan anu ditumpukeun teras dikeupelkeun sarua ciga endog. Tuluy diputer-puter anu diwangun sahenteuna ku 2 jalma. Ngawihna sapertos kieu. Endog-endogan peupeus hiji pre. Endog-endogan peupeus hiji pre. Nalika aranjeunna nepi kana sajak pre, leungeun anu parantos dikeupelkeun dina tinju ditembak ti handap. Saatos sadaya panangan diketuk, janten barudak teras-terasan ngawih deui ku kecap, goleang mata sapi bolotot. Biasana barudak ngawih lirik pamungkas bari nahan panon sareng ngalegaan. Backlen mangrupikeun kaulinan nu biasana diulinkeun ku budak awewe. Kaulinan ieu bisa diulinkeun ku 2 jalmi atawa leuwih. Barang nu digunakeunna nyaeta 10 siki kuwuk jeung hiji bola backlen. Cara mainkeunna nyaeta bola dialungkeun tuluy awurkeun kuwukna. Saatos bola mantul sakali kana tehel jeung kuwuk atos nyebar, bola backlen kudu ditewak ku hiji panangan. Teras candak kuwukna hiji-hiji nepikeun ka candak sadayana. Ku cara teterasan ngalungkeun bola backlen saperti pas pengamimitian ulin. Kumaha akang teteh? Ramenya nostalgia sareng litbang. Pasti janten inget deui zaman baheula nya. Di setiap daerah pasti bakal aya bedana. Boh dina nami kaulinanna atanapi dina cara mainkeunna. Tapi kaulinan eta ngajantenkeun ciri khas di setiap daerahna masing-masing. Sakitu wae video kaulinan barudak nu tos langki dipaenkeun ku barudak zaman ayeuna. Ku kituna, hayu akang teteh sadayana wang kenalkeun deui kaulinan-kaulinan ieu ka barudak, sangkan kaulinan ieu tetep aya sareng henteu eleh ku kaulinan-kaulinan modern nu lainna. Tapi sateu acan pamit, litbang bade naros. Di antara kaulinan nu tadi, pasti pernah dipaenkeun ku akang sareng teteh. Atanapi kaulinan nu sanesna nu teu aya di video.
Naon wae kaulinanna? Yuk langsung wae komen. Di antos komenannya Akang Teteh. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.